kucingan. Nah, udah geus mah. Sok. Ye. Cikan. Sebutkeun ieu mah jelema nu pangbodoh-bodoh na di dunya. Jelema gelo. Lain eta. Jelema lamun diajak dahar, diajak ulin, terus diberi duit, Mungun lain eta. maluk lah teh. Ye, aya dua. Anu kahiji kusir delman. Anu kadua tukang ngangon muning. Bisa gitu teh. Coba pikiran kumangnya ya. Kusir delman. Anu geulis geus sarareungit ditunda tukangeun. Bujur kuda nyahangseurnya bau di sangarepan. Bener-bener. Cik, ari eta tukang ngangon munding. Tukang ngangon muning. Ya. Ari dahar jeung lauk asin. Ya. Ari daging mun sakitu gedena kalah kado ditumpakan. Dia gerak. Dokter, punten dok. Abdi teh gaduh masalah dok. Cik, masalah naon Bapak teh? Budak abdi dok, maknya buukna coklat. Pan abdi teh jeung pun bojo teh dok buuk teh hararideung. Bapak, tenang heula, Pak. Bapak buukna hideung. Indungna buukna hideung. Bisa wae budak teh jadi coklat buukna lantaran kelainan gen. Abi teu narima digitukeun dok. Da abi macan pernah nanaonan jeung sasaha. Jeung salaki abi hungkul. Ah dokter, abdi mah yakin dok, pamajikan abdi teh salingkuh dokter. Abi macan pernah salingkuh. Ibu tenang heula. Bapak oge tenang heula. Sok tarik napas lah, tarik. Keluarkeun. Tarik di. Tahan. Sakedap, abdi nulis lagi teh dugi ka mananya. Alah, nulis bangke sok keluarkeun. Sok. Nda dugi ka mana bitanya? Oh, kela. Ku abdi bade ditaros heula. Bapak ibu biasana melakukan hubungan sabaraha dinten sakali. Aduh dokter, abdi mah boro-boro sapoe sakali saminggu sakali ge henteu dokter. Abdi mah ieu unggal balik oge satahun sakali. Abdi mah pan gawe teh di luar pulau dokter. Atuh pantes ari kitu mah. Pantes kumaha re dokter? Lila teuing jadi budak teh karana. Neng, urang calik heula neng nya. Sakantenan menikmati pemandangan anu indah, anu geulis siga neng. Iya Kang, dan Neng oge hoyong istirahat heula, capek. Ieu teh sakantenan akang teh hoyong nyarios ka neng. Sanes naon atuh Kang, sok tong isin-isin. Nih, teu karaos ya neng nya. Urang teh nembe 2 bulan bobogohan teh geuning. Mohonnya Kang nya, pas 2 bulan tapi asa sakedapnya. Demi asa 2 dinten. Si Neng nih lucu, nya geulis di. Ya kela Neng, ieu mah akang teh kan nya apisan nih kan Neng teh. Atuh Akang, jangan ditanya. Neng juga danya apisan Akang teh. Neng, akang mau nanya ke Neng nih. Kalau seandainya akang jadi dahan, Neng jadi naon? Atuh Kang, ya sudah pasti jadi daunnya. Aduh. Buat Akang mah. Kalau akang jadi bulan, Neng jadi naon? Ya Kang Tos, jadi bintangnya atuh Akang. Kalau akang jadi kumang, Neng jadi apa? Akang, orang juga sudah pada tahu itu mah. Ya jadi kembangnya atuh Neng mah. Kela Neng hiji deui Neng, hiji deui. Naon atuh Akang? Kalau akang boga hutang, Ya bayar itu sorangan. Hayang ngeunah we dipangmayarkeun. Neangan anggat. Boy, nempo bolon urang teu? Bolon tadi nak kulkas? Heeh. Di dahar ke urang. Aduh. Kunaon eta? Pira bolu sapotong di dahar ke urang dicencerikan. Teu boy. Masalah bolon nama Heeh. ngan
Eta boy. Eta naon? Eta bolu geus diperlukan racun tikus ku uing. Boy, no. Akhirnya mau orang putus jeung ka Bogor teh. Putus. Nah, make putus segala. Pan dirinya teh geus janji rek kawin. Nyata batal kabeh oge. Nah, make batal tuh. Eta gara-gara beda keyakinan. Beda keyakinan. Oh, beda agamanya. Lain boy, lain beda agama. Naon atuh? Uing yakin ganteng, kabogo uing teu yakin lamun uing ganteng. Hade ta wewe teh. Aduh, genahan kieu itu pasti pakai ngaburit. Tapi itu ngomong-ngomong, gila kene buka puasa. Kada ke jam 10, Bey. Tapi dah uing mah nyata aya kieu teh biasana sajam deui teh geus kumpul jang tajil Ah, jeung make bingung sagala jeung uyak kieu kudu ngumpulkeun tajil sagala. Yang tajil mah gampang, tu gorengan, Be. Nyeta kamari 2 poe ngadaharan we gorengan unggal buka puasa. Cikoro teh panas. Ieu atuh ayeuna mah loba dahareun kututut. Kalah kadon kasalak atuh kututut mah. Cilok. Seueul kana angen. Tapi lain ngomong mah, jika anu apa aja kedokteran mah cenah bukalah dengan yang manis-manis. Nyeta urang mah kudu manis teh mung urang mah. Apa? Nu manis teh tok nyeleweng.